Ya urang rek naros ka baraya ka dulur. Urang Sunda teh araya. Araya keneh gitu urang Sunda teh. Masih keneh harirup gitu. Asa eueuh suarana euy urang Sunda teh. Budaya Sunda teh geus kumaha nya? Ku bangsa urang sorangan geus era atuh. Coba ayeuna mun ngobrol, komunikasi ngobrol di masyarakat gitu. Geus era eta mun make bahasa Sunda teh. Era we asa kumaha nya? Padahal tong kitu euy. Eta Sunda teh itu budaya sarua batur oge sarua. Ayeuna orang mana nya misalkan budaya mana gitunya bangga maranehna mah jeung budayana kadang make bahasa daerahna ge bangga. Tah urang mah sok hayang nanya euy naha bangsa Sunda sorangan lamun make budaya bahasa lah gitunya salah satunya bahasa budaya teh Sunda sok arera gitu minder minderwan wardah gitunya bahasa Belanda naman habut kudu minder ulah gitu kudu urang teh kudu cinta ka budaya urang budaya Sunda gitu. Ayeuna misalkan siga budaya musik sok budak-budak ngora urang bangsa urang Sunda ya khususna gitu coba ayeuna resepna ka budaya mana K-pop misalkan nah eta budayana teh lagu-lagu budaya gaya terus cara ngomong cara berpakaian coba cara rauh ti sifat Sunda nama geus eueuh Sunda nama teh ka mana angklung nu karaditu segala geus sarapa ayeuna barudak ayeuna urang Sunda teh wayang sok baheula mah aya urang meresep pisannya ka dalang baheula Asep Sunandar Sunarja wah terkenal baheula mah sapeupeting samalam suntuk kalalajo wayang di lapang da atuh anteng batur mah ayeuna mah boro-boro barudak ayeuna mah teu arapa jeung da jadi dalang hayang jadi dalang geus areueuh atuh coba geus eueuh we geus ayeuna mah langsung jadi DJ jadina teh jadi kebarat-baratan gitu tina bahasa tina tingkah laku tina pakaian dan segala rupa teh yeuh urang Sunda urang deui ieu urang kudu bangga jadi bangsa jadi urang Sunda teh ulah kieu kudu bangga jadi urang Sunda teh kudu aya sorana deui bangsa Sunda teh kudu aya geumana deui gitu tah sok harudang urang-urang Sunda barudak ngorana kade mah tong ditinggalkeun ieu budaya Sunda teh model wayang degung jaipong nu karitu teh kan ayeuna mah geus hese atuh ayeuna sangar-sangar tari geuningannya geus jarang nu hayang daek diajar nu karitu teh ayeuna gamelan gitu nya kenang gitu kan lolobana malah bangsa batu nu resepna teh di Amerika ti Eropa teh di mana teh datang ka Jawa Barat hayang diajar budaya Sunda geuningan ayanya urang bangsa mana bule tah awewe bisa ngawih Sunda ngiringi eta da urang sorangan mah bangsa urang Sunda sorangan mah da mung di kituan teh hoream da ajar nanaonan urang tah ulah kitu kade umat urang kudu balik deui ieu budaya bisa leungit kalau misalnya diantep kos gitu terus gitu kade umat da kudu namanya lamun misalkan eh, pendapat saya pribadi mah kudu aya eta teh budaya lokal teh di pendidikan teh kudu aya jadi misalkan Jawa Barat ya kudu aya asup ka kurikulum teh tentang budaya daerah setempat budaya kearifan lokal lah gitu istilahna mah kudu aya tadina kurikulum teh nya naon atuh nari Sunda teh mah atawa ngadegung teh mah nabeuh teh mah tak kudu aya eta teh kade nya kudu nama misalkan di Aceh nya aya budaya lokalna aya dina dina kurikulumna aya gitu pokona mah kitu tah ameh kumaha ameh budaya urang teh tetap aya gitu kan teu kabayang ieu sabaraha puluh tahun deui ka hareup apakah masih aya gitu jelema anu resep kana wayang anu bisa ngendang gitu bisa-bisa anak incu urang ka hareup ngan saukur bisa nonton di YouTube gitu karena geus eueuh nu ngajarankeun budayana mah geus eueuh tah kade umat ge hariwangnya urang teh sebagai bangsa Sunda gitu kalau misalkan Sunda na geus leungit bahaya lebar gitunya kade umat kudu di ieu ya urang Sunda sadayana nya urang Jawa Barat pada keseluruhan namanya nya nu ngakuna masih keneh urang Sunda ieu urang kompakeun deui urang-urang Sunda teh urang naon nya nya urang tungguhkeun lah budaya ulah intina mah tong anu nya tong era lah gitu make bahasa Sunda teh komo kan aya make bahasa Sunda urang mah nu kasarna geuningan anu lemesna mah geus paroroho urang teh kitu tah ieu urang ieu deui nepikeun ka tah di sakola-sakola ulah nepi ka eueuh tah kuduna mah
pelajaran bahasa Sunda teh ulah nepi ka eueuh kudu aya eta teh nya pang-pangna Jawa Barat gitu nya kudu aya non lokalna kudu aya gitu tah ulah nepikeun ka dieuweuhkeun kalau misalkan gitu wah bahaya orang kos kieu wae geus hampir eueuh budaya Sundana mah ya cukurang nya ieu pepeujeuh ka kaula muda lah muda-mudi gitunya nu ngorana lalakina awewena gitu ulah era make bahasa Sunda teh ieu budaya urang ulah nepi ka leungit nya kusaha deui atuh dipilihara lain ku urang mah gitu da kan urang generasi muda gitu nya urang masih geus rada kolot gitu nya ieu mah kabarudak-budak ngorana sok atuh lah dieukeun deui Sunda teh ulah nepi ka leungit kade omat ieu kan naon nya budaya itu dititipkeun ka generasi muda lamun generasi muda geus teu hayang nyaho ka budayana nya geus tingali wengke 10 20 tahun 30 tahun 50 tahun geus teuing ka mana ieu budaya kitu geus leungit we sigana teh geus teu nyaho nu ngaranna wayang jaipong geuna dan lain sebagainya geus eueuh we kitu kade ya nya pepeujeuh nya mudah-mudahan lah kareupna ieu budaya masih kena aya ureunan generasi muda Sunda anu masih kena cinta ka budayana terus kumaha carana melestarikan budaya tetap aya gitunya dulur badaya umat tongkoh ya nggak subscribe can badaya dulur subscribe atunya gitu hatur nuhun pamin anu teu subscribe anu teu acan nya geura tobat lah nya subscribe nya gitunya bre nuhun tos nonton videona mudah-mudahan aya manfaatna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.